Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman da'imaini mutalazimain ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alim ulama, para ustaz dan para kiai ajengan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, hormatan urang sadayana, pupuh lemur ais pangampih desa Wanayasa, rumah tangga saderek adik sareng irah hoyong didoakeun, mudah-mudahan niatna tina kanan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Nyaeta bade ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dalam perjalanan rumah tanggana runtut laut sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogah, patopang sareng kanugrahaan mulus rahayu dina rumah tanggana. Bariku Allah dibekalan ku rezeki anu seueur anu halal tur barokah insyaallah, ngagaduhan turunan anu sae, urang kali anu soleh sinareng solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kugituna mangga urang sakseni ieu acara sasarengan kalayan dumada ka Gusti Nu Maha Suci lewat ungkapan suratul Fatihah. Mudah-mudahan naon rupiah cita-cita angan-angan mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, baik khususon kanggo doa panganten umum ka urang sadayana. Nu kaduana mudah-mudahan ieu acara sing aya dina kalancaran kawit awal sampai ka akhir insyaallah. Tur Joge terakhir nuhunkeun pidoa urang ngadamel tambah ka Gusti ku surah Fatihah. Mudah-mudahan wabah anu masih di aya pandemik di negara urang mudah-mudahan ilang sirna diicalkeun ku Allah Subhanahu wa taala, sangkan urang kembali dalam kehidupan yang normal tanpa masker, fasil dan sarung tangan insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saksi dina danget ieu da ieu acara nyaeta nu kahiji Bapak Eman Suherman nya sareng Bapak M. Halim. Punten bilih dapat menyebatkeun jenengan Bapak saksi anu kusim kuring dipihormat, tiasa langsung acara akan nikahnya Pak. Dumada kasadayana ibu bapak sadayana punten ieu acara kusim kuring dipayunkeun margi untuk wilayah Desa Wanayasa. Hari ini ada 4 titik pelaksanaan, RT 13, 8, 9 dan RT 19. Jadi sim kuring hadir di payun sieun kapihelaan bubar pasar maksudna gitu. Siap kabulna kangen, coba ucapkeun. Rupiahna sama bisi kudu mayar ku dolar ya. Ya, gitu. Sabian lah. Dia begitu kontan langsung jawab, ya, mana kasih sikit. Latihannya dibayar kontan. Saksi cekap di pisau, cekap. Saksi apa? Bahasa sepakatnya atas itu. Kurang lagi itu. Bapak dipandu atau napi tiasanya lihat. Nah boleh tuh. Dituntun ada lebih tiasa. Dituntun Pak. Dipandu mana? Dituntun ya. Tuntunnya dituntun Pak. Di sini betul dipandu tadi digotong. Jenderal Sudirman. Tenang ya Pak. Nah, Bapak mah tenang. Pengantin udah degan. Ya, ulang kawitan Pak Saksi. Ayah nu kena diutarakeun Pak Saksi. Cekap. Biasa dilangsungkan ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الله تعالى قد أحل النكاح وندب إليه وحرم سفها ووعد عليه فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنة الأنبياء وجنة الأتقياء وشعار الأولياء وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sesarangan Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujawidu ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsaki bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Salaman. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adi Sandi, Bapak nikahkeun anak tegas Bapak, Irah Rahmawati, ka anjeun kalawan mas kawin ku artos 500.000 rupiah. Abdi terima nikah Irah Rahmawati putri Bapak kalawan kepada suka ngomong mas kawin 500.000 rupiah bayar kontan. Barakallahu laka wa ma bi ghairi barakallahu laka wa baraka alaika wa jama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina hadza abda bintar maimun. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina abina adam wa ummina hawa wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyi Yusuf wa siti Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyi Musa wa siti Sakura wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina Khadijah kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali al-Murtada wa sayyidatina Fatimah as-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka dinana wa abdana wa ahlana wa awladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi jannatika wa amanika wa jiwarika wa hifdika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa bi'aini wa dibalki wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif anna wa kshif anna wa adfa anna al-bala'a wal wala'a wal waba'a was saqama wa ta'amana ma la yakshifu anna ghayru. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wa din. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Indungan aneh sarang dua jalur ini pantau ke ditu tidak sore ada ucapan Tim 582 Nayasa mangga sabada rumangsung acara pokok rehna jatuh kerami antara wali motor urus dihaturana kangge ngajalankan pancena mangga untuk pisan ditinggalkan ke pejabat pemimpin acara hormat nikah nyarankan buku nikah atau napi SIM surat izin menikah tadi ke pemakat ayo ke istri alhamdulillah sakit tubinya sambal nomor sana Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah beres wes mulus selamat kalayuan aya dina parantaran berkah doa ibu bapak sadayana kitunna ngatur hatur nuhun anu sagung edeuna tina doa anak mudah-mudahan berdoa dengan ukur kama panganten kasih salahnya bapak saksi hatur nuhun anu dipinten mudah-mudahan kesehatan diwalas ku Allah kalayan balasan anu berlipatnya simkuring di kantor urusan agama kecamatan Wanaya Sadah Kecamatan Sagung Agung aku di bidang baturi acara kesukaan urusan mana bapak ibu sadayana dan waktu jumlah hampura ke ibu bapak sadayana mudah-mudahan simkuring ke segala salah itu tidak satu istirahat ku mincak sinjang sabarat teh celai sabarat sinjangna 5 nah 5 dadina etangan wewengkon ayat 7 tangtos nanya itu pangitan 5 teh ayat 5 kewajiban bikin umat manusia nyaeta ngajalankan sholat 5 waktu mangga panitia mohon pangantenna bade dicalikan margi urang bade mayunan acara seren tampi mangga pandata calegara supados kursi oge meja anu partos dianggo kanggo wali matang akan nikah tadi biasa dialihkan sekedap gelis kaset dicepeng heula bade dicana potong heula ongke mangga mangga ngawitan metet taraje pincak hamdalan pincak tunggakan itu pang naik ke kursi dina hadir tantos nugi silokaan sinjang aya 5 kade ulah anu kalangkung dina ngajalankeun salat 5 waktu nalika urang iya kala ngajalankeun kahidupan di alam dunia dikawi subuh pangtengnya upami Islam tina Isa pangtengnya Isa subuh asar opol kalikahan mangga dinten ayeuna jantan raja ratu sehari mangga Neng Ira kalih cap adi istri dikenca pangten pamaget dikatuhu mangga pacepeng-cepeng panangana tah pakaling-kaling gitu da ayeuna mah parantos janten tantosah jantan suami istri sanes kantan anu dilakonan komo dina ngamumule miara karomantisan tantos lagi nilai ibadahnya telangkung kirang langkung tantos lagi moal tesa dietang ku urang sadayana angin Allah anu kagungan eta pahala mangga
mangga ngawitan karena kasayan mah urang ngalengkah kalengkah anu katuhu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ditincak ku ngalengkahna ku ngawitan anu sae mohon majeng ka teman anu sae nyaeta ku sampean anu katuhu. Mangga ditincak nincak tundagan anu silokana teh ku mangga katuhu sareng bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah mangga lalaunan caketing tadinya mangga parantos alhamdulillah mangga tiasa calik di puade kanggo panganten mah pilaharna upami tema dina acara jatuh rami runtuyan rendagan acara teh dikawitan ku acara mapag panganten teras seren tampinya sabada eta aya acara anu sanesna panginten nyarenkeun tawis soca mung patali tadi alhamdulillah urang mah tiasa mayunkeun acara anu paling pokona dina sakumna acara jatuh rami nyaeta walimatun nikah rezeki anu kalintang ageungna kangge dua panganten ieu. Mangga bade dihaturanan heula kanggo ngalumangsungkeun acara seren tampi heula. Ibu Kela ya acara beres. kangge anu bade moto tiasa sakedap diantos heula. Mangga palawargi sadaya patali parantos jantan panganten ayeuna mah jantan seren tampi oge sanes seren tampi calon panganten deui tapi parantos seren tampi panganten. Ieu mah eta urang ayeuna parantos lebet kana acara anu salajengna nyaeta acara tina pernikahan sapertos acara resepsina Lain maksudnya buat kanggo acara seren tampi panganten bade dikawitan ku nyarenkeun ti calon wawakil ti wawakil panganten pameget rehna wawakil ti Cep Adik Sandi anu nyarenkeun panganten pameget ku kituna dihanturanan kanggo ka Bapak Al-Mukarram Ustadz Eman ngadugikeun diantara anu adetna punten dilirannya jantan Bapak Ustadz Mehmet anu ngadugikeun diantara nyarenkeun panganten pameget. Mangga kanggo Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Mehmet tafadhol. iya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Urang tasyakur ka Allah nu Ghafur, urang muji ka Allah nu Maha Suci anu mana alhamdulillah. Dina dangat ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung, tiasa bermuajahah, tiasa amprok jongkok tatepang wajah dina ieu mahfalah mubarakah ku ngalangkungan wasilahna ngadahupna Cep Andi Sandi Kaneng Irah Putri. Mudah-mudahan ku perkumpulan urang sadayana liung urang sadayana sing aya dina berkah aya dina rahmat sareng aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.